Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Khususan ila hadratis sultanil awliya istishhar bil qawli jalani qaddasallahu wa ila jami' arwahil awliya ta'ala min masyariq wal ardi ila magharib fi bari wal bahri wa khususan ila jami' kubur min ahli hadhihi jamaah min abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ghafarallahu dzunubahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali fil 'alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas shalawatil khams. Hafizu kudu pada ngajaga aranjeun kabeh 'alas sholawati kana pirang-pirang salat al-khamsi anu 5 waktu. Biada iha kalawan migawena itu sholawat. Fi auqatiha dina pirang-pirang waktuna itu salat. Wassolatil wusta jeung kudu ngajaga kana salat wusta. Ia ari salat wusta teh eta al-asru salat asar. Awis subhu atawa salat subuh, awis zuhru atawa salat zuhur. Au ghairuha atawa salianti itu nu kabeh. Aqwalun eta pirang-pirang kaul. Wa afrodaha sareng mencilkeun Allah kana ieu salatil wusta bizikri kalawan dituturna lifadliha karena kautamaanana itu salatul wusta. Wa qumu jeung kudu ngaradegkeun aranjeun kabeh lillahi karana Allah fi sholati dina salat qanitina dari nu taat kabeh. Tunduk kabeh. Bila diucapkeun muti'ina kudu anu tunduk kabeh liqaulihi sallallahu alaihi wasallam kullu kunutin fil qur'ani fahuwa ta'atun. Kullu kunutin ari saban-saban lafad kunut fil qur'ani nu aya dina Qur'an eta fahuwa mangka ari itu kullu kunutin eta ta'atun taat.
Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Ahmadu Imam Ahmad wa ghairuhu jeung salianti Imam Ahmad. Wakila jeung diucapkeun naon sakitina maknana qonitin teh sakitina saricing kabeh. Li hadis Zaid bin Arqam karena aya hadis sahabat Zaid bin Arqam. Kunna natakallamu fi shalat. Kunna tos bukti abdi sadaya eta natakallamu sok ngarobrol abdi sadaya fi sholati dina keur salat hatta nazalat sehingga lungsur itu ayat. Fa umirna mangka diparentah urang sadaya bisukuti kalawan cicing wanuhina jeung dilarang urang sadaya anil kalami dina ngobrol. Rawahu ngariwayatkeun kana itu hadis saha asy-Syaikhan Bukhari Muslim. Fa in khiftum maka lamun bae nikasieun aranjeun kabeh min aduin ti musuh au sailin atawa banjir au sabuin atawa sategalak farijalan mangka salat anjeun bari lalumpang. Jam'u rajulin ari rijalan teh jamana tina lapad rajulun. Ai masyatan tegesna bari pada lalumpang. Solu kudu sarolat anjeun. Ai rukbanan atawa bari tutumpakan. Jam'u raqibun ai rukbanan teh jamana lapad raqibun. Ai kaifa amkana tegesna kumaha bisana bae mustaqbilal kiblati bari mayun ka kiblat. Au ghairiha atawa salianti kiblat. Wa yumi'u jeung isyarat si jalma biruku'i kana ruku wa sujudi jeung sujudna. Fa idza amintum maka di mana-mana geus ngarasa aman aranjeun minal khaufi tina sieun fazkurullaha mangka pek salat aranjeun ay sallu salat anjeun ka Gusti Allah kama allamakum sacara yen geus ngawurukeun Allah ka aranjeun makana perkara lam takunu anu terbukti aranjeun kabeh eta ta'lamuna arapal aranjeun kabeh qabla ta'limihi samemeh ngawurukanana itu ma min faraidiha buktina tina pirang-pirang farduna salat wa huquqiha sareng pirang-pirang hakna salat wal kafu arikab eta bimakna mislin wa ma jeung ari ma eta ma mausulah wa au masdariyah atawa ma masdariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sababaraha pertemuan urang sadayana ngabahas masalah ahwal asyakhsiyah dina bab rumah tangga. Ini mimiti bab pernikahan, perceraian, mut'ah. Sareng khitbah sanes kanten termasuk akad nikahna rujukna tiba-tiba ayeuna kaselang ku dua ayat eta surat Al-Baqarah ayat 238 dugi ka 238 ngabahas masalah salat. Margi engke urang nincak deui kana ayat nu saterasna justru bakal uih deui ngabahas masalah rumah tangga deui. Ya, maka para ulama berkomentar rupi-rupi nah aya hubunganana antara keharmonisan rumah tangga sareng salat atawa ieu malah nya nu dina istilah mantek mameureunan bade istitrad ieu mah nya nyelapkeun obrolan we heula bisi jenuh nguruskeun rumah tangga ayeuna urang nguruskeun bab salat bae. Nah, maka ulama berbeda pendapat. Sangat erat kaitanana cenah ka hade masalah rumah tangga jeung salat teh. Ya, nu mawi di dieu dina ayat hafizu biasana kana salat parentah teh aqimu nya. Di dieu mah hafizu bari upami ditingali tina adegan kalimah anut kana wajan fa'ala itu badona bade musyarakah
Ari bade musyarakah berarti lamun ngalogatanana kudu silih jaga. Nah silih jaga teh urang jeung Allah, nah silih jaga teh urang jeung papada, nah silih jaga teh urang kana salat. Nah diwaler geuningan aya dina hadis Kanjeng Rasul, anjeun kudu ngajaga kana salat maka salat bakal ngajaga anjeun. Oh ari kitu maka pendak berarti erat kaitanana antara rumah tangga jeung salat. Lamun keluarga dipusti-pusti dina bab salatna, maka kalanggengan keharmonisan, ketenangan dina rumah tangga bakal dijaga ku Allah gitu. Ya, nucan rumah tangga sami tak kitu mengjajang. Ya, dengan orang sadaya ngajaga kana ibadah salat teh secara umum. Ya, salat bisa ngajadikeun tameng tina perbuatan fahsya jeung munkar saupama urang bener-bener ngajaga salatna. Hafizu ala sholawat. Ya, anjeun kudu ngajaga kana pirang-pirang salat. Was sholatil wusta jeung salat wusta. Anu salat sholawat jamak tina lapad sholatun ieu di manaan salat anu 5 teh anu disebut sholatul maktubah, salat anu 5 waktu. Kumaha ngajaga salat anu 5 waktu biadaiha fi auqatiha. Ku ngalaksanakeun eta salat nu 5 waktu subuh, lohor, asar, maghrib, isya fi auqatiha dina waktuna. Disebut salat maktubah da geus ditangtukeun waktuna nu 5. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta tuh geus ditangtukeun waktuna. Ulah sakahayang urang itu waktuna tata carana. Wa sholatil wusta jeung salat wusta. Naon cenah jadi aya ngaran salat wusta? Nah, ulama berbeda pendapat. Aya nu nyebatkeun cenah ari salat wusta teh eta teh salat asar. Aya nu nyebatkeun kahade jaga salat wusta, maksudna salat wusta teh salat subuh. Aya deui ulama nu ngahartikeun salat wusta teh eta teh cenah salat zuhur sareng sajabina. Jadi ulama beda-beda tungtungna teh. Ya, ngamaknaan kana masalah salat wusta. Aya deui nu ngamaknaan salat wusta mah beda deui lain salat maktubah. Dengan alasan eta huruf atopna ku wau, ari huruf atop ku wau pasti beda lain nu teh heula. Ya. Maka hadirin sadayana upami dina Ibnu Katsir diuningakeun dina tafsiranana ketika Ibnu Mas'ud naros ka Kanjeng Rasul. Ya, ayul a'mal afdol. Amal naon nu pangsaena ya Rasulullah pangutamana? Diwalar ku Kanjeng Nabi as-sholatu fi waqtiha. Salat dina waktuna. Tuma ayun uwi amal naon setelah salat? Al jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Tuma ayun tuluy amal naon? Birrul walidaini, berbuat baik ka ibu rama. Jadi berbuat baik ke ibu rama peringkat ketiga sebagai amal yang paling utama ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Urang guar aya cenah nu nyebatkeun salat subuh. Salat wusta teh. Jadi kedah ditekankeun pisan kedisiplinan urang, kedah merhatoskeun ngaraksa ngajaga karena salat di antara 5 waktu teh aya hiji nu disebut salat wusta. Ngan ulama beda, naon ari salat wusta teh? Hiji saur Imam Malik salat subuh cenah wusta teh. Kitu nya. Dina kitab Al-Muwatta diuningakeun. Bahkan ya, secara keilmuan meureun rada lucu oge Imam Malik itu tara kunut dina salat subuhna. Tetapi kenapa salat subuh dijadikeun salat wusta numutkeun anjeunna? Pedah kadituna wa qumulillahi qanitin teh teh kunutan. Jadi kudu naon? Kudu hati-hati diperhatikeun salat nu paling utama itunya. Bahkan Kanjeng Nabi jeung nyarioskeun
Yang salat subuh mah dihadiri ku sadayana para malaikat we di langit laling suruh heula hoyong nyaksian umat Nabi Muhammad nu ngalaksanakeun salat subuh. Ya, berjamaah gitu. Kamarah sih eta para malaikat di langit teh nya. Hoyong nyaksian mana wae jalmi-jalmi anu salat subuh cenah ge. Nah, pas sore Imam Malik cenah ge. Berdasarkan hadis ningalikeun sahabat anu namina Ibnu Abbas gitu. Ketika Ibnu Abbas hiji dinten ngalaksanakeun salat subuh. Ya, dina salat subuh anjeunna ngangkat panangan nu disebat kunut teh faqanata fiha wa rafa'a yadayhi. Ibnu Abbas diuraykeun dina kitab Al-Muwatta Imam Malik nya eta Ibnu Abbas salat subuh aya kunutan. Tuluy nyarios Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas depan penerjemah Quran Kanjeng Rasul eta teh. Ya, dulu aya ayat-ayat Al-Qur'an anu kirang kahartos teh tanyakeun cenah ka Ibnu Abbas. Sari Ibnu Abbas, hadhihi sholatul wusta allati umirna an naquma fiha qanitin. Inilah salat wusta yang dimaksud dina ayat hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Satu itu. Jadi yang berdasarkan keterangan yang salat nu kedah bener-bener dijaga nyata salat subuh. Aya deui nu nerangkeun sanes salat subuh cenah ge itunya. Tapi naon salat duhur? Naon alasanana salat duhur kedah diperhatoskeun? Ieu mah hadis riwayat sahabat Zaid bin Sabit. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam netepan nya dina waktos anjeunna salat zuhur. Di komentar ke Zaid bin Sabit, lam yaku yusolli salatan asyaddu ala ashabi Rasulillah minha. Jadi kami nyaksikan Kanjeng Rasul marentah ka para sahabat tidak sekeras marentahna Kanjeng Rasul karena salat zuhur. Jadi ngalaksanakeun salat sanes marentahna teh keras pisan karena salat zuhur mah. Maka disimpulkan ku Zaid bin Sabit jika na salat wusta teh salat zuhur gitu. Sok rada ka paling dua. Aya deui nu ngomentar salat wusta teh cenah salat asar. Bahkan anu ngiring ACC kana salat asar mah seueur. Kaseseueuran ulama ahli tafsir ngamaknaan salat wusta teh salat asar. Salah sawios dalilna pangna dimaknaan salat asar ya ieu mah langsung Kanjeng Rasul nyarios hiji dinten Kanjeng Nabi disibukkeun ku perang nyata perang Ahzab atanapi perang Khandaq. Saur Kanjeng Nabi sagalauna anis sholatil wusta sholatil asri begitu bahasana. Urang kasibukeun kasibukeun perang ngalawan kafir sehingga urang tinggalin salat asar. Ya, salat wusta, salat asar saur Kanjeng Nabi. Teras aya bahasa ti Kanjeng Nabi, mala Allahu qulubahum wa buyutahum nar. Terkutuklah orang-orang kafir, semoga rumah-rumahnya penuh dengan api gitu. Jadi dikutuk. Nah, hadirin sadayana, eta Kanjeng Nabi dina waktos perang Khandaq dugi ka asar teh lewat.
Kumaha Kanjeng Nabi salatna di kodoan ya summa sholaha bainal isya'aini. Jadi salat asarna teh dilaksanakeun antara maghrib sareng isya. Gitu. Beres salat maghrib terus ngalaksanakeun salat kodo asar. Makan seueur nya hadis Kanjeng Rasul anu nitipkeun pisan kana salat asar diantawisna deui manfaatatu salatul asri ya sakaan nama witru ahlihi wa malihi sahajalma anu tinggalin salat asar maka kaya-kaya eta jalma kalengitan ku keluarga jeung hartana. Jadi alabatan ditinggalkeun maot tinggalin salat asar mah ulah jongjon sangat berat. Salah hadis Kanjeng Rasul bakiru bis sholati fi yaumil ghaim. Kudu gagancanan anjeun kana salat dina poean mendung. Ya, ieu diantawisna lamun misalkan nuju salat Jumaahan kondisi mendung misalkan anak keur sumpah poe eta imam teh kudu bijak. Khotib teh kudu bijaksana ulah anteng maca khutbah nepi ka tamat. Itunya panjang-panjang. Bakiru bi sholati fi yaumil ghaib. Kudu dipercepatlah ibadah teh keur dina waktu kitu mah. Jamaah teh pan aduh urang boga popoen, urang teh kumaha gitu. Ras aya bahasa ke sar Kanjeng Rasul fa innahu man taraka sholatal asri faqad hubita amaluhu. Ieu nu bahaya. Jalma nu tinggalin salat asar maka amalna dina poe eta dilebur ku Allah Subhanahu wa taala. Oh, asar teh penting ka sida. Eta diantawis ikhtilaf ulama ngeunaan salat wusta. Ya. Aya deui menyebabkeun salat maghrib Gini sholat maghrib disebut sholat wusta, pedah pertengahan, penai wusta atau pertengahan antara siang dan malam itu maghrib, kena gitu. Jadi saja binalah serpisan. Nah, tapi upami orang ningali karena tafsir sufi pak, ya. Diantawisna malah di Nasirul Asrar we, di Nabab. Aya ibadah syariat, aya ibadah hakikat ya. Ya. Termasuk komentar dina masalah sholatil wusta. Naon ari ngaran sholatil wusta numutkeun ulama sufi. Sararanjeuna sanes salat nu 5 waktu da eta cirina ge aya wau atof. Salat nu 5 waktu makan tenan eta mah. Nu dimaksud kudu ngajaga kana sholatil wusta. Nah, eta salat hakikat nu dilaksanakeun ku naon? Lain ku anggota tubuh, tapi ku kolbu cenah eta. Sabab kolbu ayana dina dimensi jantung, sedangkan ari jantung jadi pusir, jadi pusat ayana dina tengah-tengah tubuh. Upami salat anu 5 waktu mah terbatas ku waktu, enjing-enjing siang burit sareng wengi, tapi salat mina salat kolbu atanapi salat daim teh ya. Tidak terbatas oleh waktu. Dari ngaran salat berkomunikasi, bermunajat, berdoa kepada Allah, maka orang kudu ngajaga teh maksudna ieu ayat kahade jaga salat syariatna jeung salat hakikatna gitu maksudna. Kumaha atuh sapertoskeun keterangan Ibnu Abbas ngeunaan naon artina iqamus salat. Jadi nu salat teh ulah ngan saukur awakna wungkul nuluhureun sajadah, nuruku sujud teh ulah awakna wungkul tapi kudu jeung kolbuna. Tah dirin sadaya ari salat kolbu mah tidak terbatas waktu. Sadayana waktu urang salagi keur hirup di alam dunya, kolbu urang kudu keur salat ka Allah. Lamun salat biasa dimimitian ku takbiratul ihram Allahu Akbar. Nyebut Allahu Akbar, nyebut takbiratul ihram teh hari tahu ngamimitian waktu salat. Tapi lamun salat daim nu aya dina qalbu urang keur dahar kudu ngagungkeun Allah, keur leumpang kudu ngagungkeun Allah, keur bisnis kudu ngagungkeun Allah. Ya,
Lamun keur dina salat biasa urang maca Fatihah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki muji ka Gusti Allah keur salat keur bari nangtung da keur salik mah henteu eta mah salat syariat. Ari kolbu mah di luar salat ge muji ka Allah ulah eureun Itunya ngadoa ka Allah ulah eureun, ruku sujud tah tandana ngagungkeun ka Gusti Allah. Dina salat syariat mah dina waktu-waktu tertentu, hari salat daimah salat qalbu, tidak ada waktu yang membatasi urang sapatosna kada ngagungkeun ka Gusti Allah. Itu cenah komentar dina tafsir Sufi mah. Jadi salat syariatna kudu dijaga, salat qalbuna urang teh kedah dijaga. Kan aya geuning nu komentar, lalu ulah ting berjamaah ngariripuh karep nu penting mah hate berjamaah jeung Allah. Maneh namanya dasar hakikatna wungkul teh nya kana syariat. Dina atiya kamari dibahas syariatun bila hakikatin atilah. Kurang make syariat teu make hakikat, hampa cenah kosong nu kitu teh ibadahna eueuh nilayan. Sabalikna hakikatun bila syariatin batilah komo eta mah. Memudahkan hakikat tapi ninggalkeun syariat batal kaimananna naudzubillah min dzalik. Maka disebut kafir zinik pan dengan ku Imam Syafi'i oge. Nah eta hadirin sadaya. Jadi nya di dia dina Al-Baqarah ayat 38 kade jaga salat sadayana oge penting, sadayana oge penting dan diantawi salat-salat tertentu diistimewakeun tapi geuning sadayana ngagaduhan dalil. Dah salat lohor, asar, maghrib, isya sadayana geuning dipentingkeun atuh penting nama sadaya ge penting ari kitu mah. Nah, mung atuh kangge nafsiran salat wusta, oh atuh urang sok we urang sandak salat nu 5 waktu penting dan penting deui urang ngajaga salat batin urang, salat qalbu urang, salat dina hate urang nu sapapaosna kedah ngamalkeun ajaran salat kitu cenah. Fa'in khiftum kalapan qanitin heula mana-mana wa qumu lillahi qanitin adegeun ku anjeun salat teh karana Allah qanitin bari tunduk qanitin taat patuh qanitin saricing. Jadi penafsiran qanitin teh hiji tiarang tunduk patuh ka Kanjeng Rasul nya tunduk teh meureunnan urang keur salat teh hadirkeun Allah, urang teh keur nuju mayun ka Gusti Allah. Makna taat ka Kanjeng Rasul qanitin di manaan taat. Salat tong padu wae tuturkeun salat jiga Kanjeng Rasul. Kitu nya margi saur dina hadis Kanjeng Rasul, kullu kunutin fil Qur'ani fahuwa ta'atun. Jadi salat ulah sakahayang taat tuturkeun Kanjeng Nabi. Ulah kena-kena keur loba duit salat subuh ditambahan jadi 5 rakaat, kena-kena keur paila urang salat lohor demo ka Allah jadi 2 rakaat. Teumeunang teu qanitin eta, teu tunduk teu patuh ka Kanjeng Rasul. Aya deui nu ngamaknaan qanitin teh sakitin, saricing tong ngarobrol. Naon margina? Kunna natakallamu fi sholati hatta nazalat. Dina hadis Zaid bin Arqam baheula mah sateasan lungsur ieu ayat kami teh salat teh sok ngarobrol jeung nu gigireun. Bahkan dina Ibnu Katsir mah urang salat batur keur salat urang teh asup kana jajaran salat uluk salam salat ditarembahan kudu salat teh zaman sahabat sateasan lungsur ieu ayat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuluy ngadeg ngabandungan gitu. Gitu. Berbicara boleh. Jika nuju tawaf kan wios nyarios ge. Nuju tawaf itu ngeureun Ka'bah. Ya, punten Nabi tipayun. Wios eta teh mah. Kitu-nya nuju tawaf mah. Tah, ngan sabot lungsur ieu ayat umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalam. Kita semua dilarang berbicara, diparentah pikeun cicing, contohnya dina nalika nuju ngalaksanakeun ibadah salat teh kayak gitu nyarios. Nih.
jelas eta. Jadi mana konitin di dinya teh urang salat teh kudu tunduk sieun ku Allah nu aya dipayuneun urang, nu naliti nu nganilai kana bentuk salat urang. Kitunya. Nu kadua tuturkeun Kanjeng Nabi tong sakahayang dina ucapan bacaanana dina gerakanana. Oge nya urang ulah ngobrol jangan berbisik nyarita dina luareun bacaan-bacaan salat tetep ditangtoskeun. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Dina ayat nu salajengna Allah Subhanahu wa taala nguningakeun. Da kok situasi dan kondisi teh itu dina ngajalankeun salat teh teu tangtu. Kadang-kadang aya hiji insiden urang keur ngalaksanakeun salat ning kapungkur viral nuju salat berjamaah, tiba-tiba gempa yang sangat besar. Itu terjadi ada bencana. Nah, kumaha salat urang dina kaayaan kitu? Nah, teraskeun bae salat di dinya atanapi meunang lumpat kitu cenanya. Nah, dia ayatna fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Lamun bae anjeun sieun aya kasieun, sieunna mamin aduwin tina kusabab aya musuh teh keur perang Kanjeng Rasul sareng para sahabat keur salat ya, lain keur perang tulis salat henteu, keur perang mah musuh. Sehingga tadi teh tinggalin salat asar itunya. Ngan ieu mah Kanjeng Nabi jeung para sahabat nuju salat. Keur salat tiba-tiba datang musuh. Nah ini kumaha hukumna? Ya, torojol musuh lawan ulah lawan we. Ai kauntut mah teu kauntut lompat. Ka mana lompatna kudu nyaharep ka kiblat. Teu kedah ka kiblat ari musuhna di kiblat mah kumaha? Itunya. Nah, min aduin au sailin atau banjir atau gempa ya bangunan bisi runtuh kari keluar baik sok lompat gitunya. Au sibain atau aya satu galak urang salat di leuweung aya anjing edan aya bagong nyuruduk nyampeurkeun atau aya mau ulah cicing sok atuh lompat entek gitunya. Arek ngaliang ka handap seugah kumaha we carana mah supaya urang salametkeun diri keur urang ngalaksanakeun salat. Anu kieu namina salatul khauf atanapi salat syiddatul khauf. Itunya salat bakat kusieun. Kumaha atuh? Farijalan. Rijal di dia sanes jamakna rajul tapi jamak tina rajul. Berarti lain salengkah. Lompat we sok sing bener. Itunya aya musuh sok we lompat. Ya, masatan lempang jung ka mana? Ngan solu salat ulah dipegatkeun. Jadi salat bari lompat, salat bari kabur ulah dipegatkeun. Jadi secara pergerakan parijalan boleh lompat, boleh bergerak yang banyak keur kitu mah. Ngan lisan mah ulah tulung batal atuh teu meunang. Jadi lisan mah tetep naon? Tetep we babacaan salat kitunya. Auruk banan atau naik tutumpakan, aya kuda numpak kuda, aya motor numpak motor. Ya, tong bebeja cicing aing keur salat. Wah, batal ari kitu mah. Ya, sok babacaan urang mah. Ya, cekap ku isyarat urang keur naon, keur ruku meureunnan babacaanana eta subhana rabbiyal azimi isyarat we urang teh keur ruku kitu. Ngangge isyarat bae ku kiceup ku naon. Mun teu bisa wae ku hate gitu. Jadi kaifa amkana mustaqbilal kiblati ari kongang mayun ka kiblat itu au goiriha atawa henteu ka kiblat teu naon-naon wa yumi'u birruku'i wa sujudi ai ruku jeung sujud mah tongting kukurudukan dina taneuh kitu nya ku isyarat bae ku isyarat ruku meureunnan rada dongkos alit atawa cekap ku panon ke. Nu penting aya isyarat ka Allah nandakeun urang teh nuju ruku atanapi sujud. Ulah susuruduk dina taneuh pada keur sujud ulah. Ya ulah kikituan. Sampai kapan itu salat jiga kitu? Fa iza amintum nepi ka ngarasa aman. Begitu sudah merasakan aman, sok urang salat. Kumaha salatna? Fadkurullaha kama alamakum. Sok salat dia kamari we itu sakumaha biasa. Ya,
mun apal kiblat ka mana nyang hareup ka kiblat, ruku sujud disampurnakeun sakumaha biasa gitu. Jika urang salat aya murang kalih ameng di sisi balong. Ya, eta budak teh sorodot, hampir lagrag urang keur salat tong cicing kanyahoan ku urang mah. Ya, pan aya hifdudin, aya hifdun nafsi teh kudu ngajaga nyawa. Kita duana kewajiban batalkeun ulah-ulah. Udah gue tak budak salametkeun, budak geus aman di dinya. Urang salat tong balik deui ka masjid di dinya we salat nu bersih di dinya. Ya, jadi tong balik deui ka masjid bae dituluykeun. Henteu, sok di dinya teraskeun. Nya. Ulah teh ngobrol gitu. Tandak we kitu ku urang teh. Tadi dieu fazkurullah kudu dikir anjeun ka Allah ai sallu tuluikeun salat deui. Jadi mana zikir dina Al-Qur'an teh aya 14. Jumlah kata zikir dina Al-Qur'an teh langkung ti 200. Nya az-zikru zakir dikron aya 200 kata zikir dina Al-Qur'an. Tapi nanu 200 maknana aya 14. Di antawisna makna zikir teh nyata salat. Ya sapertos dina ieu fazkurullaha kama 'allamakum. Da tadi keur nyaritakeun salat khauf, kaburu wae sujud, kaburu bae sok ku isyarat. Ketika tos ngarasa aman, maka pek salat jalankeun sakumaha nu geus diajarkeun ku Gusti Allah, farduna sing karaksa, hak-hakna maksudna pasunatan-pasunatanana pek laksanakeun di dinya dina ngalaksanakeun ibadah salat secara sempurna. Gitu. Nah, jadi hadirin sadaya, kaselangna ieu bab rumah tangga ku salat nya. Jadi salah sawiya solusi rumah tangga teh salat. Katenangan rumah tangga salat. Geuningan aya bahasa ala bi zikrillah tatmainnul qulub nya. Tahu pami bade ngamaknaan zikir di dinya ku salat oge sae. Ya. Kan ari urang teh keluarga teh hoyong sakinah teh hoyong tentrem tenang ari teu malerhatikeun kana salat mah rek bere katenangan kumaha ku Allah kitu tanu mawi di antara kamari ngabahas masalah insiden-insiden yang terjadi dalam rumah tangga perhatikeun gira salatna seolah-olah Allah teh kitu nya lamun rumah tangga terjadi kekacauan perceraian pacekcokan perhatikeun salatna. Meureunnan urang teh kurang begitu memperhatikan ngajaga kana salat. Bahkan tenan lamun urang ngajaga kana salat, Allah nu baris ngajaga ka urang sadayana. Wallahu a'lam bishawab.